kayak gini man. Ya, Rame teh. Jadi kayak tadi teh aya nu ngariung tadinya. Aya nu lucu emang ya lakon teh. Naon? Jadi kan anu naroskeun yang kuning teh. Hmm. Biasa kenalan gitunya. Nya. Akang di mana? Abi teh Kuningan, abi di Sumedang. Pas nanya ka kuring, "Di mana?" "Di Cileunca." "Cileunca itu yang teh Indonesia kene ya, cerita Indonesia kene tuh." Sekarang nguping muridnya ngaran Cileunca gitu. Aneh deh. Di Tasik cek kayak gitunya di Tasik tuh oh Tasik nanti Cileunca gitu sih abi teh. Cileunca tuh cenah tos caket ka mana gitu kan. Eta si Cileunca mah Tasik tungtung bisa eta teh tos perbatasan eta jeung Ciamis gitu nya. Ya, atina gitu we eureun. Cuma aduh nyan mah cuma masalah perbatasan gitu ya. Perbatasan teh kan rupa-rupanya aya batasna wilayah teh aya di tandaan ku Walungan. Aya nya Walungan. Aya anu ku Tugu. Iya gitu. Tapi eta aya nu anu di urang apa nu tradisional mah aya kadang-kadang ku tangkal jarak. Nah, eta. Jadi jelek di mana we bangunan ge? Nah, iya oke kan perbatasan abdi kan di dieu nya Cileunca teh. Paling di teh kan aya kampung namina teh Cigarukdak. Cigarukdak oh nya Cigarukdak teh perbatasan sareng Sukadana. Eta teh batasna teh di batasan teh Cileunca ku tangkal Jambe. Ngan ukur di halaman ku tangkal Jambe. Jambe gitu, tangkal Jambe belah dieu gitu ngajajar gitu nya Jambe jajar gitu nya. Ngajajar teh batas gitu nya. Eta teh batas kabupaten. Nya batas kabupaten eta teh antara Tasik sareng Ciamis, eta kabupaten Ciamis. Mentak mah kan keur budak sok lari gini lari. Salahnya naon sih? Sport. Tah sport aya subuh geuningan kitu nya. Batu mah pan di Cineam gitu ke kota ka Tasik itu jarang abi mah. Gitu. Adana waktu nu sakedeung ge ke Ciamis we. Jadi Cineam Ciamis bolak-balik kadang-kadang bisa sakedeung kan gedenya aja perbatasan Ciamis gitu. Kebayang nya sigana mah loba masalah eta. Anu aya imah di perbatasan. Oh, pasti. Contohna meureun ini aya dinya aya mah imah kieu nya. Nya. Imah teh. Jadi kan teh apa baheula mah teh si taneuh teh kitu nya. Banyak perbatasan gitu nurutkeun taneuh bogana jelema mengko kan lempeng we gitu. Padahal ieu teh nu bogana teh saurang. Da gue nya nih mah. Alah, di dinya teh jeung sisi jalan gitu nya di kanan. Ari nu ka hareupna terasna ka dieu nya sapotong tengah imah ka hareupna eta ka bawah ka Tasik. Ari ti dinya ka dapur ka dapur ka bawah ka Ciamis. Jadi di tengah imah ka hareup kaburuan Tasik. Tasik. Di tengah imah ka dapur. Ka dapur pieu ka ditu ka kebon, tepi ka balong gitu. Ciamis. Ka Ciamis eta balong. Oh, kayak kumaha. Kebayang. Amat bingung. Kebayang gitu teh. Naon kebayang mah. Nah, jadi eta lamun ayeuna si bapak keur dicai nya, keur di dapurnya, aya tamu. Assalamualaikum. Cek, dupi bapak nuju di mana? Nuju di Ciamis. Jauhnya. Udah di dapur. Bisa dipakai ngabohong mun aya nagih. Aya nagih teh. Jadi tanya bapana nuju di Ciamis. Balik deui nu nagih teh. Nah, ke di dapur. Jadi eta lamun aya tamu, uguhan kumaha? Gua dengan cintanya. Gua kenal makan kopi gitu ya. Makan kopi gitu ya. Lagi calik. Makan calik wae. Ada calik. Sakedap. Sok atuh. Nyeun kopi, nyeun kopi gua kenal kopi. Apa nyeun kopi itu berarti mah ke Ciamis. Kenapa? Gua bisa. Kata gua gitu ya. Aduh, kaciptanya lamun gitu. Kopi dah panas kene we sok sanaos kopi di Ciamis salah ke Tasik gitu nya. Gitu ya, gitu aja. Aduh. Kecipta. Bade ngaleut naon, Pak? Bade ngaleut kopi. Mun kas kenapa kas tapi ka Ciamis heula. Ciamis heula nya kopi. Ka dapur padahal mah. Tapi ya untung rugina teh mah. Untungna kumaha? Untungna teh lamun menang sumbangan. Alas Menang sumbangan teh itu teh lumayan. Di Ciamis mana? Ciamis mana? Di Tasik mana? Tasik mana udah sembako teh gitu. Bade kamari kopi. Kamari kopi teh mah nama di mana ka ditu ka bawah gitu. Ngan eta kumaha ngabedakeunana eta? Naon teh? Antara sumbangan di Tasik jeung di Ciamis. Jalana. Jalan kumaha? Jadi awal sumbangan di Tasik gitu nya. Apa namanya ya sumbangan aya di Tasik. Tasik kumaha kalau batin ya. Jadi lamun aya sumbangan anu di Tasik, jalanna teh ada buruan teman tambe gitu kalau enak udah aya teh misalnya assalamualaikum tim payun tanya gitu mana
ya sumbangan apa teman iya teh Ciamis oh lepat maka pengker di dapur kali malah teh gitu di dapur gitunya da si bapak eta mah nya kadang-kadang gitu lamun keur eta oge nanya anu kacipta mah gitunya sholat gitu kan sholat di tengah imah gitu jauh nu teh ka Ciamis arek sholat ke kana Allahu Akbar ke kana salat batal nah apa mereka Ciamis di dapur eta kan budakna nya kabayangnya budakna nya pan eta gaduh urang kali istri itu lah gaduhnya ya aya malahan mah anu bobogohan cenah kitu nya bobogohan kitu aya teh cengkot ngobrolkeun budak eta bobogohanana di Ciamis aya kawin-kawinna di Tasik berarti bapakna di dapur kawinkeun buruan bobogohanna di dapur resepsina di hari ya gitu nya aduh palba paket kumaha paket sami gitu alamat numin teh kan nomor hiji alamat hiji nomor bumi nomor hiji eta anu gitu hiji A gitunya da kalebat ka dieu eta mah nah hiji B berarti kalebat ka Ciamis memang aya paket di payun teh teh kitu tiasa kitu wae punten ya sareng bapak anu alamatna kieu oh eta mah di Ciamis cek manehna teu pantau mah pengker Pak buka deui pantau di tukang gitu ka jiptanya di dapur ning bapak kene cenah mohon pan ayeuna mah abdi di Ciamis di dapur teu bisa gitu nah eta mah hukum eta mah hukum kanagaran atuh wates emang lamun mun puting-puting mah karunya mah kitu mun musial hayang ieu nya kan kamar di hareupnya mah di Tasik berarti nya gitu musial jauh mah ka Ciamis jadi beteng di Tasik kacai di Ciamis padahal di Ciamis aduh eta ieu aja udah ya kerang gula ya kopi ya kerang gula dah iya rasa kenapa kerang gula ka Ciamis jauh atau ke Brutis goblok ieu teh cicik ieu teh goreng sangu teh asa kurang lada teh cicik mah nyokot ka Ciamis dapur dapur keur ngobrol sare-sarean di dapur geus tunggu lah bapak rek ka Tasik sare gitu jadi bisa jadi harmonis lah keluarga teh jadi heureuy we kitu guguyon mah jadi guguyon gitu Tasik Ciamis perbatasan nah cenah dongeng mah pernah kejadian aya kabangsatan mang eta teh kabangsatan di hareup nya bener mah atau bangsa cenah asup di Tasik benar-benar di Ciamis ada apa maling titik di hareup ka dapur ngongkeun di dapur ke dapur dina berita mah kitu di udag-udag jauh pisan udagnya di Tasik di udag-udag seorang pencuri mengambil seperangkat TV dari Tasik dapat ketangkap di Ciamis padahal di hareup dapur lamun budakna keur leutik keur budak teh ulin mah ulin gitu nya kadang-kadang kucing sumput gitu kucing sumput atuh karunya mah baturanana gitu kan sok di buruan di teras mah budak teh bonyong nyumput bayangkeun mah budak teh neneangan nyumput ka Ciamis di Tasik tuh kan tidak cing sumput nyumput cing sumput da teh ge lamun aya ieu mah lamun aya naon teh riungan cenah kedah ngintunkeun Karang Taruna ti kabupaten hiji lanceukna nya lanceukna mah kaluar tidak di tengah imah gitu jadi kaluar di teras balik ka mana mah balik Kongres Kesenian wakil di Tasik lanceukna wakil di Ciamis di dapur sama hukum aturan hukum negara atau satu urusan wates paingannya urusan wates kan beureun rugina dina mayar pajak dia nya kamu ka Ciamis mayar ka Tasik mayar tuh ya eta beureun gitu tah eta duka ngakalanana duka kumaha nya can kantos naroskeun tapi bisa jadi mang imah eta teh wangkelang teu mayar pajak nya petugas pajak duanana datang bapak petugas pajak di Ciamis di Tasik urang tarengeulan itu gak ada keduaan atau bisa jadi dibebaskan justru dibebaskan cek ieu anu mah da abi mah ke Tasik datang nu ti Ciamis mah oh mun atuh Pak pasti datang nu ti Tasik
Pamli mah tos ka Ciamis. Terus Bayar. banyak bener Bisa jadi gitu. gratis untuk teman ditagih gitu. Jangan eueuh. Ampun, jadi lur ya tanya aya hiji hikmah. Ya, Lamun teh mah di lemur urang sok aya nu pasea rongkah alat anu alatan perebut wates. parebut wates. Ku kaayaan kieu mah sigana mah teu kudu jadi persoalan. Boleh masalah. Aduh da anu leuwih penting mah lain wates tanah, lain wates imah, Nya. tapi wates duduluran. Alah. Wates duduluran mah teu meunang runtag atuh. Aduh. Lurah. Lurah.